Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dodongengan deui wa. Tebel teu dodongengan. Mudah-mudahan jantan hiburan orang gitu. Hiburan saya ya minang kamu langkeun ka Tineng. Cenah kitu wa. Intro heula wa. Please like and subscribe. Please like and subscribe Karwangi Media Channel. Aya hiji lalaki wa caritana teh manehna mah dina loket pamajikanna teh sok aya fotoan pamajikanana weh cenah kitu. Nepi ka babaturanana oge nanya, kunaon sih naon gunana kemana-mana kudu mamawa foto pamajikan we cenah. Aduh, berarti cirina bahagia pisan maneh teh buktina wae kemana-mana mamawa foto pamajikan we cenah gitu wah. Gitu. Kieu cenah wa cek lalakina teh pokna teh. Jawabna teh heueuh cenah urang mah mau foto pamajikan soten ieu teh jampe cenah. Jadi urusan aya naon di kantor atau di tempat gawe sejenna ge eueuhna naonan. Babari beres weh cenah. Eueuhna naonan urang mah happy weh cenah. Sabab naon urusan jeung pamajikan urang ge leuwih rudet ka cida cenah kitu. Aduh, ampun teuing. Dongeng nu salajengna wa urang ngadongeng di hiji rumah sakit cenah. Aya dokter jeung pasena keur guntreng we ngobrol wa. Bari si pasena teh beungeutna teh semua alum. Bari pok we si pasien teh ngomong, urang mah cenah dok sieun pisan dioperasi teh. Sabab ieu teh kikieuan teh karek ngajaran cenah palalaur. Ai ceuk dokterna teh nya tenang we atuh dana naon ge bakal bener cenah. Teu kudu hariwang, teu kudu ringsang. Pokona mah mudah-mudahan sing beres tuh we cenah da urang ge sarua wae. Karek mimiti rek ngoperasi teh cenah. Teu barang lagi. Aduh. Urang ngadongeng salaki jeung pamajikan dewa. Aya hiji awewe keur ngamuk ka salakina wa. Ieu mah dongeng ngaran. Ceuk awewena teh kunaon maneh teh lain ngomong ti baheula atuh yen maneh teh jelema miskin cenah. Aduh parah jasa emang ngegel teh. Ai ceuk lalakina teh ngeunah we ngajawabna teh da urang teh ti baheula geus ngomong ka maneh teh yen urang teh jelema miskin cenah. Han di dinya we teu sadar cenah. Tah penasaran awewena teh nya ngomong naon ya cenah. Yeuh cek salakina teh apan baheula ge keur zaman bobogohan urang teh geus ngomong. Kuring teh han saukur boga saanjeun-anjeunna han hiji-hijina teu bogana naon deui. Tapi naon jawaban di dirinya? Jawabanana so sweet. Nya teh masalah maneh cenah kitu. Aduh. Hiji deui dongeng hiji dewa. Kacarita obrolan sapi jeung hayam. Ai ceuk hayam teh gugurunuk wa ka sapi. Majikan urang mah gelo cenah urang endog unggal poe dicokotan we endog urang teh kat geus panas-panas bujur cenah wa. Ceuk hayam. Ai sapi teh ngajawab, nya di dinya cenah ukur dicokotan endog ai kuring. Unggal isuk diramesan susu dikawin tuh gelo. Aduh sakitu nu kapiatur wa. Dongeng dangat ayeuna mudah-mudahan jantan hiburan sok sanaos urang bulan Ramadan nu ayeuna. Gitulah. Sakitu nu kapihatur tepang deui di dongeng-dongeng pondok atanapi carita nu salajengna pokona teu kenging hilap like sareng subscribe Karwangi Media Channel. Assalamualaikum. Please like and subscribe Karwangi Media Channel.